wae bawa. Nah kumaha? Maksud aing teh bawa kardus na hukum potong jeung ban-bana da imana mah dipake ai sia. Aduh emang wake teh. Ini parah nih. Saat aku cairna teh. Nah, ini bersih lagi ini. Kalau motor kieu. Harus ini kebalakan juga atuh berusaha tuh ya. Ini kalau motor kieu. Paralah. Jadi harap berat. Heang kieu mobil teh anjing. So. Lah gaya. Rongsok. Hup, Rongsok. kemana mana? Yang dirongsok. Bukan rongsok tuh. Rongsok di mana tuh? Aing mah. Aing perngelapan mobil ya. Ih, aya ketang tadi di tukang aya bawa Wah, urutan. satu muka. Aya setik lumayan geresoknya bawa nya. Heeh. Aku aing perngelapan dalam mobil ya. Bener aing. Nyebutkeun teu boga tapi. Boga kieu. Kira-kira sabaraha nya? Mang Ade, sabaraha ieu teh? Ah, oke bawa di setik ya. Oh, boga tuh. Oke. Bener aing rezeki mati mana we cek aing ge. Lagi euy. Kalau mau ngobrol. Tadi bawa. Tur Bang. Cih, kenapa nih mah diberean bijeng rongsok? Bawa cenah di tukang. Itu modus teh lain kayak mun ban siapa itu kan. Henteu dibikeun jeung yeuna. Teu mungkin anjing. Kok aing dibejakeun sok mau Jit. trekan maling sakehe. Naha. Sok ada jatah ka aing cepet heula. Di rumah dijual mah gope ieu mah kahen. Wah, bener mah nya gope. Gope teman di mana garang lah. Mang disebut kieu. Dulu tuh kudut kumaha ieu ban serep kahen. Sok aing udah bejakeun cepet ka dieu heula. Goblok kan membobo. Iya. Ah, gitu. Untung gede sih mah gope kayak kayu teh mah. Yap lah. Oh. Ayo lah. Lakuin. Aduh. Hari ban serep aing kemana? Aduh. Ban serep aing kemana? Hah? Anjing, mau dibawa ku si Ucup gitu. Anjing, pan aing teh kita bawa kardus. Oh, digubuk ke jeung ban-bana gitu. Anjing, Ucup. Cuk. Nasi mau nang rongsok ban euy. Heueuh aing pamere anti Mang Kipli jeung ieu. Pamere. Heueuh. Dijual di mana? Bang. Goblok urang bayar 600.000. Montong 600 atuh, berapa ratus mau teuing geus mau teu aing. Rada embung 200 mah yang 600. Mun 600 mah di bawah di kurang. 600 mau teu. Wah, ieu teh. Bisa menjadi lah 400. Embung aing mah moal mah geus lah. Keheula sudah ieu alus ieu bana. Aduh, aing nu bener sok sabaraha. Da 600 aing mah yang sakitu lah. Geus ku duit ku aing gope lah ku duit. Rek. Ah, bayar tuh sok lah. Nah, gope ya jadi ya. Heeh. Nah, siapa bawa kau dia? Hah? Bawa ban aing kehen? Kalau kan bawa ban sarep aing mah ngajual sote mere sote eta kardus lain ke mere ban ieu. Oh iya nu mah Ade. Puing. Cenah tadi teh gop wae
bawa. Nah kumaha? Maksud aing teh bawa ka musnah hukum potong jeung ban-bana da imana mah dipake ai sia. Aduh mawa kehet teh. Ah, cuman kehet teh bekal teh. Oh, Aisyah tuh dulu atuh. Untung ku aing kan dibayar. Ku aing dibayar mah aing cilaka disangka penadah ke. Terus aing kumaha mang? Aing dari tadi merah komisi ka mang dadang ra 100 aing mah buat aing titip ban-bana. Aing mah Bang Rongsok yang mah ngagerengseng kieu. Galak. kak jadi aing mah punyuk kak. Kalau ka dialungkeun kopi aing kehet. Ujit udah aing mah geus soboh manten betenya ini dulu monyet. Terus kantor ka ditu punyuk. Siap datang-datang kalau ngari buah pakan. Wah. Aing sayang ngopi teh. Si Kipri buka kene teh nyai. Aing melilah kopi euy. Bangga kemana nya netizen kieu? Sinario nu nalongkrong. Jalma edan ka dieu na nya. Naon di datang ka dieu? Pasti nganjuk si kunyuk mah ye. Pre. Sinarian ai buka kene. Edaran euy. Aing lapar ya. Bisa es euy. Dari naon pan eueuh naon teh geus barareak lah. Sok nanu eueuh sia mah. Rek naon rek butuh naon? Iya mah sagara bareak kita aing mah teu kabagean. Cik atuh sasakeun jeung aing mah. Sakeun naon atuh bayakeun aing teh ngaladangan teh dagang teh jeung sia hungkul. Batur genan mareuli sia teh. Rek naon rek butuh naon? Anjuk awas ku aing sia. Ai sia meni sinis kitu ka aing ket. Aing mah ek meuli lenek nganjuk sia teh. Meni mota anjing teh. Gua teh aing meuli ya. Nah, sia datang-datang kalau aing ngajak ribut ka aing ek ngajak ribut apa aing meuli dagangan aing ket. Tonjok aing ku aing dadana sia. Sia butuhna naon hayang naon? Nya aing ek meuli dahareun sia mah. Gaya aya sosis atuh euy. Heuh pan eueuh sosisna geus barareak. Tah tinggal nu kararieuna hungkul minuman. Sarimi atuh. Eueuh, sagalakeun nanyakeun eueuh atuh sia mah. Ih, galak-galak teuing pan aing teh ek meuli. Heuh pan eueuh mie eueuh nanaon pan eueuh tah aya minuman hungkul. Heug ayana naon atuh di dieu? Syuk aing ditunjuk aya minuman hungkul tah teh. Saya tutup sakalian anjing we segala rupa mah. Aisyah meuli apa aing ngajak ribut ka aing teh. Datang-datang ka dieu kalau ganggu suasana aing teh teh. Anjing tapi ka sebelen sia mah. Geus atuh aing meuli kopi we tah. Kopi na hungkul teh ditinyus sia mah. Kopi naon maneh butuhna? Kopi hideung. Ngomong atuh tita tadi sia teh. Berhiji kopina? Dua we lah. Buat atuh. Aya nu meuli sampai kopi ambek geunuk ieu. Ah, dua. Iya anjing lagi teuing. Mana duitna? Sabaraha ieu? 6.000. Hah? 6.000. Ngacaprak anjing mahal teuing. Aisyah eta teh geus murah. Hiji we atuh lah tah. Aing geuna ieu mah musingkeun. Tadi meuli dua. Satu aing nganjuk hiji. Nganjuk ku aing di cak bro ku aing. Tah, Anjing lagi teuing dagang 3.000. Mana duitna? Tenang we atuh. Usuk aing mota. Perasaan geus kalabatan jeung ampun teuing. Sia mah pagawean lagi nganjuk udah. Aing duitna aya 2.000. Ku aing teh geus dimurahkeun 3.000. Ayeuna nawar keneh maneh 1.000 eta. Nya wajar we atuh nawar mah aing mah pembeli. Oh, ai pembeli nama pembeli tapi da ai pembeli namun kos sia mah ngarungsingkeun. Yo Kipri tong sok kitu maneh teh ke pembeli teh. Ai pembeli teh adalah raja sia mah. Kudu dihormat. Raja-raja nahaon? Heuh, pan anu penjual ge adalah dewa kehet. Dewa-dewa nahaon koplok? Manya aya dewa jualan sia teh. Heuh, di mana mah nya aya raja nawar sia teh? Kak, jadi aing mah punyuk Kak. Heuh, sakal ka dialungkeun kopi aing ge. Ujit udah aing mah geus soboh manten betenya ini dulu monyet. Terus kantor ka ditu punyuk. Siap datang-datang kalau ngari buah pakan. Wah, teh. Siap buka. Aing dasar si merejit. Teu pira aing nawar 1.000 perak. Da teu dibikeun.
Dasar Muhyiddin. Anjay.